Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sawit, anu ngajawab salam muga-muga ya Allah sing laloba duit. Daun salam, daun mantang, anu ngajawab salam muga-muga ya Allah sing tebaroga hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annaru jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam idh laulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal an'am wa ala alihil bararatil kiram wa ashabihi masobihi dhulan wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tantiku fihi jami'ul aqda'i wa yabqamu fihi lisan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil awqat wal awan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Al-ayah walidzalik bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis wa qala nabi aidan fi haditsil ukhra bismillahirrahmanirrahim safa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al hadis sadaqallahul azim sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adu nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adu nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Wa qala ba'dul ulama bismillahirrahmanirrahim wa ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidi sallallahu alaihi wasallam ila rafa Allahu ta'ala al-qahqa wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyati wa nakabati wal bughda wal hasuda wa aina su'i wal ususa an ahli dzalikal bait. Kama qala peribahasa qalat baheula khawatir di zaman kiwari loba parawan nu sakola nu ngaji kalayang kulit ka luar negeri ka Saudi atawa ka Abu Dhabi digawe teh aya jabis yang wengi ngepel jeung nyuci aya kekerasan di luar negeri balik ke bumi bari bukti segi geus wani make celana begi atawa rok mini aya nu diome pipir pupur pipi tara kebantu ibu nah cai akhirna lempang ka sisi cai ngakuna dagang sarimi jeung dagang kopi sing goreng dagang liar aya nu kitu aya. Khalaqallahu azwaja, Allah perantos ngadamel nyiptakeun kana alam azwaja jangkep-jangkep. Masya Allah bahwa alam selain daripada Allah eta namina alam
Gusti Allah ngadamel kana alam dunya ajwaja jeung alam langitna Gusti Allah ngadamel kana beurang jeung peutingna Gusti Allah ngadamel kana hujan jeung halodona Gusti Allah ngadamel kana haneut jeung tirisna Gusti Allah ngadamel kana luhur jeung handapna Gusti Allah ngadamel ka parawan jeung pamudana aya pamuda endung sakola endung ngaji aya loba pamuda endung sakola endung ngaji kalah yang kuliah ka Bekasi digawe dina konveksi aya teu kawin dina konveksi balik ka bumi nu diome teh jabi siang wengi gapleh jeung remi aya akhirnya lempang kasih si cai nungguan nu dagang liar hepan sangkep cenah geudinya mah jual beli nu ngajual aya nu meuli aya tadi terus ku abdi kisarip aya nu ngawaler aya urang ngadoakeun Gusti Allah mudah-mudahan doa urang dijabah sanes merupakan doa berenang siang muga-muga ti ayeuna dugikeun kapayunakeun sing diteu ayakeun amin ya robbal hadiratul kiram Bapak pengatur acara pemindah waktu garis yang Bapak protokol MC Master of Ceremony anu kusim abdi dihormati dihargai ditaati urang doakeun sasarangan muga sagala tujuan nasi dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin Bapak alimil ulama para hujajul kurama para kiai Bapak qoriah ikhwan santri anu alhamdulillah parantos hempak merbayak di lebat musola oge di lebat MTS dalam arti MTS teh majlis taklim sementara auni ngaranna hapunten bahaji kasepuhan sadayana tetiasa ditataan satu persatu na ta'liman wa takriman li ilmihim wa umurihim anu parantos nampi kamuliaan ti Gusti Allah mudah-mudahan sadayana sini tambih kamuliaanana amin sareng mudah-mudahan sini parenjangkeun yuswana kalian yuswa anu barokah di jalan barokah rezekina anu halal pikeun ibadah sareng muga-muga sini paparingan dipasieun katurunan putra-putri saleh sareng salihah ya robbal para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak tersayang, ibu-ibu tersanjung, perawan terkelana, pemuda terpesona anu sami hempak merbayak di areal musola demi menghadiri resepsi diproklamirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sakaligus kusim anu dihormati muga-muga ku Gusti Allah anu hadirna dina poek muga-muga sing dipoekeun hatena anu hadirna dina caang muga-muga sing dicaangkeun hatena amin wihan deui muga-muga anu hadirna dina poek muga-muga sing dipoekeun hatena dina jalan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala anu hadirna dina caang muga-muga sing dicaangkeun hatena dina jalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal teristimewa sekali para panitia penyelenggara PHBI anu alhamdulillah dikasepuhan ku Bapak Al Mukarram Kiai Sadi anu didukung ku saya masyarakat alhamdulillah sadayana korban harta, korban tenaga, korban pemikiran bahwa beberapa tepati mirasa dahar beberapa penting teti berasare kumikiran rek mauludan muga-muga sakecelak na kesang sarengapna amakan sain panangan saling kasampean sakit panon muga-muga ku Gusti Allah dicatat dijadikan sebagai amal ibadah amin ya robbal oke tilap ke Bapak Al Mufadol menawi aya palurah ya wakil lurah ibu lurah segenap lapisan tokoh masyarakat kampung Barengkok para aparatur pemerintah tim mimiti sipil maupun militer RT RK Hansip Wandra Cacah bocah pemuda harapan bangsa rangda janda perawan duda dari tingkat anak-anak sampai tingkat nenek-nenek pokoknya terpilih kasih kerok batok beratuna cabut jarmi gunting pita hurun suluh kompet daun anu nuju istirahat nuju ngopi nuju ngarokon nuju diuk nuju ngadapang anu hiji ngadapang hiji nangkarak anu sakaligus kusim abdi hormati muga-muga ku Gusti Allah sing dimuliakeun amin ya robbal kasuksesan kajembaran kebahagiaan kanurgan kegembiraan barokah salamat ridha Allah dunia akhirat muga limpahkeun wabil khusus ka sadaya masyarakat amin umumna ka sadaya para pejabat amin upami para bapak para ibu para pemuda para perawan bapak-bapak ibu-ibu abah kolot jeung ambu anak cikal jeung anak bungsu mitoha jeung minantu tadaek sarolat moga-moga sing daek ngodoan jeung daek tobat amin lamun aya keneh manusia hirup di alam jasad tangkaraking jagat satang kuping langit wani ninggalkeun kana salat kari-karik tadek ngodoan jeung tadek tobat yakin ku Allah bakal dilanat bakal disebat ku malaikat bakal dihewaan masyarakat benar ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sapantasna urang sana ngucapkeun kalimat tahmid yane alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur urang sarena ka Allah Subhanahu wa taala bahwa urang sadaya alhamdulillah dina wengi anu bahagia urang teh sareng mungkulung bongkok karjok tepungulung amprok jonghok dina raraga sagemlengna masyarakat Barengkok memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi urang tiasa kumpul dengan keadaan sehat wal afiat muga-muga urang kabehan dina ieu patempatan tiasa kumpul muga-muga kumpulna urang sing ngajadi dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala amin sareng muga-muga urang kabehan ku Gusti Allah diparengakeun umur kalian umur anu barokah amin ya robbal
anu kadua kali sim abdi syukur alhamdulillah bahwa dina wengi ieu sim abdi tiasa tepung laung amprok jonghok bersilaturahmi sareng orang di demi netepan kana uleman urang kabehan alhamdulillah tiasa kumpul abdi ayeuna teh alhamdulillah bunga amar yuta kagiri-giri bungahna abdi hese ngabandingkeunana gunung karang gede bahkan gunung-gunung anu lain oge galalede tapi lamun dibandingkeun jeung ka bunga abdi gede keneh ka bunga abdi naon dasarna alhamdulillah dina wengi ieu saala kadar abdi tiasa mengisi kekosongan waktu ngaji ngaranna bungahna teh abdi alhamdulillah dihadiranana ku jalma-jalma anu harirup nu maot mah teu aya alhamdulillah lantaran tengah urang ngaji sugan cunihil bae maot aya alhamdulillah abdi mah ibu pang teu sanggupan eta ngaji dihadiran ku nu pararaeh teu sanggup abdi mah ieu ge kiai sadi satengah sasi anu paratos kalangkung sumping anu simpen bahasana kieu di cenah aya waktu senteu daungi abdi panjawaban aya dua bah kasasa ge hiji asal cager anu kadua asal sempet ka mamana ge insyaallah abdi batang ngeun syarat ti abdi mah di mana kala kula ngaji dihadirna hayang kuno hariru endung kuno parae lantaran pan ibu aya opat rupa aya opat perkara di mana kala kurang dipigawe dilaksanakeun eta teu berguna teu berfungsi teu berfaedah hiji mere dahar kanu seubeuh dua mapatahan kanu sare tilu ngahudangkeun kanu maot anu kaopat marawanan kunu peluh eta teu berguna leres hiji mere dahar kanu seubeuh sanajan daekeun urutna moal pati gede dua mapatahan kanu sare sarjana kiai ngacah ngablak-blak tapi nu dipagahana sare mun HP teh mah taya sinyal anu katilu ngahudangkeun kanu maot sanajan digusur ku beko 7 nyaring deui mah moal anu kaopat marawan kunu puluh najan maksakeun paling ge beuheung dicakar ku pamajikan geus kuna tina hareup ieu urang ngadoa ka Gusti Allah amin ku sadayana muga-muga doa urang dijabah muga-muga urang kabehan ku Gusti Allah panjangkeun umur kalian umur anu barokah amin dijelemakeun rezeki anu halal pikeun ibadah amin sada muga-muga urang kabehan sing enggal aya nasib tiasa ngalaksanakeun munggah haji ka Mekkah sing kabarli sawah kajarieun imah megah kabarli mobil mewah rarumah tanggana sakinah mawadah warahmah dipasieun keturunan soleh sareng solihah tong wa kadimarotan ku Gusti angin mautna husnul khatimah haratekna muga-muga sing aristiqomah sareng muga-muga bapa-bapana kabehan istri-istrina sing tararambah alhamdulillah ibu-ibu lamun ngadenge bapak-bapak doakeun istri tambah eta halis laju ngadu bae emang teu setuju kitu ibu emang teu setuju sok uihan deui muga-muga bapak-bapana kabehan istri-istrina sing tararambah solihah ya robbal ari ibu-ibu tos sarulihah tacan sok waler ibu sing jujur lamun tacan ya ku abdi dibejakeun ciri istri solihah ibu mertohir aya 5 dangukeun hiji rajin make pupur dua rajin nyapuan dapur tilu rajin nyayur opat rajin moekeun kasur santan salaki tibrat tidur anu kalima rajin nawarkeun jubur leres mun hayang asup ka surga mah ibu-ibu mah babari kuncina cuman aya opat hiji salat fardu 5 waktu dua puasa di bulan Ramadan tilu ngaraksa harga diri anu kaopat nurut ka salaki surga jawabanana di cenah nurutan nurut kumaha ka salaki sangkan asup ka surga babari ibu usim halodo eueuh cai cik salaki neng ka kamah hayang mandi di imah wajib eta bikang kudu ngalecai nah dari ibu mah dibeja ka surga pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat yang maha kuasa salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita ialah Abdalul Makhlukat Abdalul Mawjudat Rasul tercinta presiden sedunia revolusioner Islam ialah Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya dan tabiinnya, umumnya kepada kita sekalian seluruh umatnya yang menanti kepada syafaatnya. Semoga kita di malam hari ini wasilah kita bisa berkumpul di kampung Barengkok. Semoga perkumpulan kita senantiasa mengundang terhadap rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal hadirin kaum muslimin hadirat kaum muslimat rahimakumullah.
salajengna sateuacan sim abdi ngalumangsungkeun kana pun rupa anu bakal diceraskeun ku sim abdi langkung ti payun boh bilih emang pasti uraian kata omongan sim abdi mungkin seueur keneh anu salah daripada anu leres. Lewat bahasa orang pintar tema selembut apapun angin berhembus pasti akan mendebarkan debu, seputih apapun baju tak ada yang tanpa noda, selincah apapun tupai meloncat pasti ada jatuhnya, begitupun sehebat apapun manusia berbicara pasti ada salahnya. Maka karena itu bil khusus ka para dewan guru umumna kasadayana pokok pertama anu ngepingkeun kana alunan suanten sim abdi mudah-mudahan sadayana sing tiasa ngagunturkeun sagara hampura ka sim abdi. Anu kadua kali nama nawi cik basa sepuh yang meletah tetulangan biru tadi wengku nyarios kacuam-cuam bilih anu kabentur-tur kabentar-tar kabentrok momok katajong dadak kadubak iga kacolok mata heherang nakala ketekelek kasingkur jawir katoker jangjang muga-muga sawang sulan desadana sing tiasa ngagunturkeun sagara hampura ka sim abdi. Oge salajengna urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan doa urang diijabah sanes mangrupakeun doa pada nang siang. Intina alhamdulillah sagemlengna masyarakat jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi doakeun kabehan muga-muga urang dieu ku Gusti Allah kabehan sing diparanjangkeun umur kalian umur anu barokah amin. Sara muga-muga nan pun rupa anu parantos dikorbankeun kurang di kabehan muga-muga sing ditampi ku Gusti Allah dijadikeun amal ibadah ngajadikeun penyelamat minad dunya ilal akhirat amin ya rabbal. Sara muga-muga lewat mauludan ieu urang kabehan ku Gusti Allah anu tadina taradaek salat muga-muga sing darek salat amin. Salatna bari berjamaah amin. Anu tina tarek ngaji muga-muga sing darek ngaji amin. Anu tina koret muga sing barahan. Anu tina ngedul muga sing daekan. Anu tadina pahewaan lewat mauludan ieu muga-muga sing cara lager. Ya robbal, ibu-ibu doakeun ta ulah. Lewat mauludan ieu muga-muga ibu-ibu kabehan ku Gusti Allah sing jadikeun ibu-ibu ahli surga amin. Anu biasana papalotot kasalaki muga-muga sing leungit papalototna. Anu biasana hahau kasalaki muga-muga lewat mauludan sing leungit papalot amakna amin. Anu biasana sok amak kasalaki lewat mauludan ieu muga-muga sing leungit amakanana. Emang sok anu amak kasalaki naon salah kitu. Muga-muga sawang sulan deui ibu-ibu kabehan ku Gusti Allah anu biasana sok amak kasalaki muga-muga sing leungit amakna amin. Ya robbal, ya doa anu terakhir muga-muga doa urang dijabah urang kabehan ku Gusti Allah muga-muga sing dijauhkeun tina panyakit kotok amin ya robbal. Pancena di kumaneh mah ngadoa pikeun kabehan masyarakat hanya mudah-mudahan dijauhkeun tina panyakit kotok. Urang abah gambarkeun heula tak kotok eta kotok lamun digiringkeun paburiak lamun ditungtun merod eta kotok ngaranna leres teu. Nah ayeuna manusia anu hirup di alam dunia dari perkotaan hingga perkampungan seluruh penjuru umat Islam kabeh lamun digiringkeun ku kiai, digiringkeun ku ustad, digiringkeun ku ajengan, bahkan digiringkeun ku aparat karena jalan kabagusan, ditungtun ku para kiai, para ustad kalah kamerod. Naon bedana eta jalma jeung kotok? Leres. Nah ayeuna kotok kakaratak neangan sayang hayang endog dina sayang geus didambelkeun sayang kudu gaduh. Nah eta kotok angger tadek endog dina sayang waler ibu sing jujur eta kotok kedah dikumahakeun. Nah ayeuna manusia oge ibu bapak sadaya keur can aya masjid mah doang nu heueuh kakaratak ngabutuhkeun hayang asup ka masjid. Kerjaan aya musola mah doang nu nya ngabutuhkeun hayang asup ka musola. Kerjaan aya pengajian mah doang nu heueuh ngabutuhkeun hayang asup ka pengajian. Ai geus aya masjid, geus aya musola, geus aya pengajian. Tarik ngeusi kana masjid jeung kana musola. Coba eta jalma kadah dikumahakeun. Aya penciteun di dieu aya. Jika terangan kapan la sholat ali jaril masjid ila fil masjid emang bukan berarti teu sah salatna ahli masjid terkecuali kudu di mas adalah teu sampurna salatna ahli masjid terkecuali kudu di mas. Ieu mah ahli masjid ongko imah deket ka masjid aya boga musolah di sawah atawa di kebon. Kasebatna saung sawah bari jang hareupna ge kaler kidul. Soal kekusuhan emang nageh di masjid kecan karuhan bener teh atau kemoteng di saung sawah berjeng nyaharep kaler kidul pan urang nangtung nage geus kieu bija sundul bener teh usolli fardu Allah hate geus kacau jadi sok naik muludan bebek can beunang urunan can abis kan kacau bener teh keur di masjid dengan alhamdulillah menurut madhab Syafi'i eta khusuh terlebat kana rukun salat lamun eta khusuh lebat kana rukun salat kacau terus
Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saeutik abdi di dieu bade nyarioskeun 3 perkara. Hiji abdi perkenalan, anu kadua silaturahmi, anu katilu insyaallah abdi bade ngaji saala kadar. Kok kenapa diawali ku perkenalan antara pepatah mengatakan tak sayang maka nyata kenal. Bilih cik bapak-bapak jeung ibu-ibu lain dak anu kasep jangkung leutik eta saha bising kitu tah. Pan sakieu mah ibu potongan sedang kula mah. Lantaran ti pihak bapak-bapak tiap ti pihak ibu-ibu secan aya nyebut ka abdi lain dak kasihan di kasep amat teu can aya nu ngomong kitu ka kula atawa sabalikna cik parawan cik pamuda lain dak kasihan di cateur ta eta teu salah eta sakolahan di sekolahan aya kira-kira 100 meter mana di dinya RSSS rumah saya sangat sederhana sekali. Anu kadua bade silaturahmi pangnampikeun silaturahmi simedi kurang di sadayana muga-muganya silaturahmi urang kabehan dinaungi ieu wasilahna syariatna urang dieu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi muga-muga sesuai jeung hadis teh urang kabehan ku Gusti Allah sing diparanjangkeun umur kalian umur anu barokah amin. Anu kadua muga-muga urang sing dibabrekeun neangan milik rezeki. Anu katilu muga-muga urang kabehan sing ditolak tina sagala panca balai balai dunya sareng balai akhirat amin ya rabbal alamin. Anu katilu insyaallah abdi bade ngaji ngan ari ngaji di nu kieu mah emang aya ku timu mah moal abah ye anu nimukeun kana ngaji mah sareng nu kareu kasuguhan ye aya ngaji jeung abdi mah ngaji nu kieu aya ku timu mah moal lantaran abdi teu can ngadangu abah saumur ngarekan daun ceulik beuleun nasir rasugan aya hiji kiai gagah maca tafsirna berikutna sarehkeunana cik bahasa kolot nahwu timu pikih kapanggih tauhid kakelit bahkan ilmu pelet ka jambret cenah kaluar ti nu mauludan can ngadengek ulah maca leres. Ngan urang ingetkeun kana katerangan bae punten ieu para kiai para ajengan para sepuh sadan tong wakadipin atas sahajeng mauduna mas sok dibacakeun kumurang kali sebelum pelaksana sembahyang 5 waktu sok dibacakeun ku ibu-ibu sebelum pelaksana pengajian anu bukta seperti kieu manin taqala liya ta'alamal ilma gupiro lahu qabla ayah tua upami diemut-emut eta katerangan hadis jerona eta hadis bapak-bapak namege nyandak sorban wungkul rek angkat ngaji eta dosa geus murag dihampura ku Allah Subhanahu. Ibu-ibu rek angkat ngaji namanya ngulaskeun nu hideung kana halis nu bodas kana pipi nu beureum kana bibir ibu eta dosa geus murag dihampura ku Allah Subhanahu. Ibu-ibu sok ngararaji tara ibu sok saminggona ibu sabaraha wangsulan ngajina 3 wangsulan luar biasa pernah kieu bae di dieu mah jeung di mana-mana ge lamun nanya ka ibu-ibu mah ngelehkeun bapak-bapak bener teh luar biasa sok perhatikeun ku urang ibu-ibu mah enjing keneh kumaha buktosna guru ngaji ge can nyaring ibu-ibu mah subuh keneh geus dangdos kasalaki nyarios wawartos bade ngaos nyuhunkeun artos moal ilung oyos ibu-ibu bener teh ibu RT sok tampil guru ngaji ge can nyaring kumaha cetrekan sapekar laju bae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sadayana peringatan ataupun si abdi muningakeun ka sadayana dina dinten ieu urang pangaosan abdi kieu di sorangan bae cik batur sabodo abdi rek sholawatan heula langsung mah diengkel ku ibu-ibu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima tempat dicageut macan langsung lain sholawat tuh dibaca ikhwan-ikhwan sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu leres teh kadang ku ibu-ibu anu palongo cik ibu-ibu ngagusai banyak sehan aing oge enggeus nyaho bahwa iya pengajian tapi aing moal datang sebab loba paga hayong aku bener teh aya ibu-ibu nu kitu aya tapi ibu men tuh alhamdulillah teh kitu alhamdulillah enjing kene kitu ka pangaosan ngan ibu-ibu mah sok gagal lamun datang ka pangaosan udah udag mun teu juru tihang teh kumaha eta laju kiai ngaguru ngomongkeun hukum kumaha ngaguru nyampal opak sampe belah ditu tapi naduka di dieu mah beneran beda jeung bapak-bapak mah lamun sub ka pangajian di mana bae tempatna di masjid di mushola di majelis taklim jempling bapak-bapak mah alhamdulillah horengan mah kupu untir ramat lancah dina kelor suganta ngadungkuk mikir horeng ngacah bari molor bapak-bapak eta
Tapi ibu-ibu mah alhamdulillah henteu, ibu-ibu mah luar biasa ngajina, ibu-ibu mah rame, musawarahna rame, muludanana rame, rajabanana rame, musawarahna rame, bulan puasa taraweh nageh, ngiridit nageh, ngomongkeun salaki ge. Nan sok aya ibu-ibu bisa ngomong salaki gitu aya. Cik Al-Quran kapan hunna libasul lakum wa antum libasul laun, salaki pakaian pamajikan, pamajikan pakaian salaki. Lamun eta bikang daek ngomongkeun salaki beda doang nyuek-nyuek baju sorangan. Sabalikna deui lalaki ge lamun sok daek ngomongkeun ka pamajikan teu aya benten doang ngarajit-rajit calana sorangan bener teu. Ieu mah pakaian sorangan dirajit ku sorangan. Hayo ngageblek salaki sorangan dijajahkeun ku sorangan. Ngeun abdi mah teu maido eta kabaris ibu-ibu kabaris awewe anu sok ngomongkeun salaki. Naon sababna? Ibu-ibu mah moal ngomongkeun ka salaki lamun salaki nu teu piomongan. Leres teh Bu? Aya geus teh piomongan rumah segala macam kudu kubikang bener teu? Komo lamun usim pagawean pan eta bikang kudu ilu ka pagawean bener teu? Balik di pagawean kapan dong losbak bae sagala kudu dibawa ka parab-parab bae kudu kubikang bener teu? Kumaneh make tod bae eta teh piomongan kumaha coba ge? Datang ke tengah peuting kadang-kadang pamajikan mah nyang urusan anaknya capeun nya hayang sare jam 1 jam 2 kumaneh karak muka panto hayang dibuka ka majikan tos nguseup tapi omongan kumaha coba ge? Datang bae kawa duit kapan tadi bikin kabeh ka pamajikan bener teu? Atuh teu omongan kumaha coba? Ngeun abdi mah teu maido deui ka bapak-bapak lamun boga duit tadi bikin kabeh ka majikan. Naon sababna? Lamun dibikeun kabeh sing geus asup nya mah hese kisarip kana keluar deui. Bener teh? Ngan diterangkeun dangukeun ya ibu, diterangkeun dina kitab Ukudujen awewe anu bakal pangeulan lebet kana rakana Allah adalah awewe anu sok ngomongkeun salaki. Kadangu ku ieu hiji anu kadua ieu ngaji lamun ngamutkeun kana ganjaran luar biasa. Di mana kala jalma maot keur ngaji, maot di tempat ilmu, jaminan maotna maot sahid. Alhamdulillah geus abdi nitip berat ka urang di kasepuhna ka anomna ka bapak-bapak ka ibu-ibu pilih anu katarajang panyakit encok gregeseun mata iwakeun nyeri cangkeng nyeri sirah nyeri hulu nyeri huntu nyeri mata sisul 7 tibar 8 puluh 7 bulit penyakit batin sirik pidik jelengan hauk gaplok sebab huntu batur kabeh coplok bawa kana ngaji. Penyakit dohir emah geus kronis darah tinggi geus tauh jeung daging bek kolesterol geus naik gotong ku anak gotong ku incu gotong ku minantu bawa ke tempat ngaji sugan datang ke tempat ngaji nyawa dipungut ku kawasa coplok dina raga kagaris kulapan innalillahi wa inna ilaihi insyaallah mautna maut said hese neangan sakarat oge. Penyakit batin penyakit hate bah eta penyakit eta mah kapan disasagade piubana lamun lain ku ngaji mah geus ngararaji bae insya. Penyakit hate disasagadekeun di ojek daekeun di patani daekeun di tukang kuli daekeun di pedagang daekeun di pamarentah daekeun di ibu-ibu daekeun bahkan di kiai jeung santri ge daekeun bae penyakit eta mah piubana lamun lain ku ngaji mah geus ngararaji bae insya Allah. Ya ibu bapak sadaya ia ngaji seperti ki luar biasa walaupun orang teh diuk seperti ki luar biasa insyaallah di hadapan Allah subhanahu sangat berharga luar biasa. Bahkan ia ngaji kiwari lain ukur orang bae bah lain ukur orang bae Bu sehingga pun malaikat 70.000 malaikat turun ka dieu ilu ngaji jeung urang alhamdulillah lain malaikat bae sehingga pun ahli-ahli kubur oge ilu ngaji jeung urang kiwari di dieu nengoan anak nengean incu cik bapana nengo anak mana dak anak aing sok kabeakeun pakaya teh ya ngaji tante nengoan luar biasa ya ngaji alhamdulillah. Ari ngaji abdi mau lepas tina 3 perkara lantaran diawali bah ieu alhamdulillah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ge kapan ayat 3 hiji iksarus shalawat 2 ihya usunnah anu katilu itibau nabi itu adalah ciri manusia cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ngomongkeun anu 3 loba ciri jelema baleg ayat 3 ciri jelema geus kolot ayat 3 ciri jelema normal ayat 3 jalma nu bakal asup neraka ayat 3 jalma nu jabah doa ayat 3 jalma tolak doa ayat 3 jalma anu bakal asup surga ayat 3 anu hampir ilang dalam diri umat Islam ge ayat 3 perkara 17 anu perlu kurang diperingati disanakeun ayat 3 hiji 17 rakaat salat fardu 5 waktu 2 17 Ramadan adalah nuzul Quran anu katilu 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia beres.
ciri jelema balik meuli komentar ku abdi he ulah para sepuh para ajengan para kiai urang kali geus apaleun ciri jelema geus kolot aya 3 mana ciri jelema geus kolot aya 3 hiji waos beres jadi ompong 2 kulit beungker jadi peot anu katilu rambut hideung jadi bodas tah eta kolot ngaranna tapi aya kadang-kadang kisarip jelema ngora tapi doang kolot mana doang kolotna atuh heuh jelema ngora aya buuk doang kalapan sagelap aya di dina kitu aya ih sagalapan rada aya ieu ciri jelema normal ge sarua deui aya 3 mana ciri jelema normal aya 3 nu kahiji lamun panggih jeung jelema geus kolot aki-aki atawa ini hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu indung atawa bapak ka eta normal ngaranna nu kadua ciri jelema normal lamun panggih sareng urang kali bocah lanang maupun bocah wedon hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu putra atawa incu ta eta normal ngaranna nu katilu ciri jelema normal lamun panggih jeung bikang geulis poho ka pamajikan kumaneh ta eta normal ngaranna naon ibu mah dibejakeun ciri normal kalah kasurak tah ieu ngayakeun saperti kieu ieu teh alhamdulillah tandana cinta urang di ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi meraih balasan cintana Rasulullah sallallahu alaihi ieu ngayakeun kebiar saperti kieu ibu bapak sanes mung saukur di urang wungkul seluruh penjuru umat Islam dari perkotaan hingga perkampungan dari masjid ke masjid dari musala ke musala pondok pesantren bahkan perkantoran pun juga mengadakan kebiar seperti ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu pada dasarnya ngebrehkeun rasa cinta terhadap Rasul ngebrehkeun rasa mahabbah terhadap Rasul ngebrehkeun rasa takdim terhadap Rasul margi ingat kana katerangan man ahabbani kana ma'i fil jannah cik Rasul saha jalma anu cinta ka kaula maka bakal babarengan jeung kaula dalam surga alhamdulillah luar biasa orang teh hayang sarangan surga ka surga Allah bener hayang asup ka surga ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ya urang saeutik ibu ngaguar sejarah lantaran ibu bapak sadaya kumaha mimitina meureun sagala ge aya mimitina emang kieu sateacana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun neraka jeung surga bumi jeung langit Gusti Allah nyiptakeun cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanguluk cahaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos aya tah eta teh madep ka Gusti Allah dugi kenyek celek cimatana 5 cek celekan langsung ku Gusti Allah cek celekan anu pertama dijantenkeun Abu Bakar Siddiq cek celekan anu kadua Umar Utsman Ali anu kalima dijantenkeun naon dijantenkeun arus ari arus teh naon adalah pare teh syariat napikeun makanan pokok manusia anu hirup di alam dunia eta pare ngan pare mah teu sarua jeung jelema ari jelema mah abah-abah sadayana memeh anak reuneuh heula ai pare mah memeh reuneuh anak geus ti heula itu pare boga babaturan angin cik pare ka angin ngin lamun aing geus asup ka jero beuteung jelema dia ulah asup ka jero beuteung jelema tapi lamun aing can asup mah heug cik pare dia rek asup mah ka jero beuteung jelema geus beh dieuna syariatna lamun jelema teu can dahar sok aya nu asup angin leres syariat tapi teu asup angin sadaya ku sebab teu can dahar salajengna ieu sadaya ieu cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabagi kana 4 bagian langsung ku Gusti Allah anu kahiji dijantenkeun Lauh Mahfuz anu kadua dijantenkeun kolam anu katilu ku Gusti Allah dijantenkeun aras anu kaopat dibagi 4 deui nah tina salah sahiji bagian tinu 4 ku Gusti Allah dijantenkeun naon dijantenkeun akal ayana di mana dina diri urang masing-masing nah urang teh lamun ngarasakeun boga akal ya ulah endung muludan naon margina boleh dikatakan seolah-olah memperingati diri urang masing-masing lantaran ayana akal dina diri urang masing-masing leres teh akal teh al aqlu nurun yufariqu bainal haqqi wal batil ari akal teh adalah cahaya yang bisa membedakan antara hak dan batal akal bisa membedakan antara bagus jeung goreng akal bisa membedakan mana endah mana teu endah akal bisa membedakan mana bagus mana goreng akal bisa membedakan mana cau mana cai akal bisa membedakan mana anak mana inantu akal bisa membedakan mana tahu mana tahi cik akal bener tak akal teh adalah tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Gancang na cerita ieu mah ya kurang kores sangkan daerah ibu gampang ngeunaan gancang nu nyaritakeunana. Ieu cahaya kanjeng Nabi santosna kitu nembe Gusti Allah nyiptakeun Nabi Allah Adam alaihi. Ieu Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakeun ku Gusti Allah tina taneuh tina 60 rupa taneuh. Ari dikucekna digudegna maaf eta teh ibu sadayana digudegna tina 3 rupa cai. Hiji cai amis, 2 cai pahit, anu katilu cai tiis. Ai cai anu 3 rupa eta lumpatna kana budi jelema. Ari anu 60 rupa taneuh beraneka warna hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru kalituna eta teh lumpat kana warna kulit. Geus beh dieuna ieu kulit anak Adam eta henteu lepas tina 60 rupa warna kulit. Ari akhlak, ari budi eta teh henteu lepas tina kucekan cai. Kadang nama kasep ku kasepna, geulis ku geulisna, tapi budina pahit meureun tina cai pahit budeganana. Goreng ku gorengna kasep teu sabaraha, geulis teu sabaraha, tapi kadang nama budina mah amis meureun tina cai amis budeganana. Aya nu biasa-biasa meureun tina cai tiis kitu. Taya gancang na cerita bae bapak sadayana ieu cahaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Gusti Allah ditampelkeunlah diterapkeun ka Nabi Allah Adam alaihi. Di mana dina balikatna Nabi Allah Adam ieu para malaikat kabeh sujud tipengkeun Nabi Allah Adam cik Nabi Adam Gusti kunaon ieu para malaikat sujud tipengkeun kaula cik Gusti Allah Adam lantaran dina balikat sarira aya cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba Gusti dialihkeun ka mana ka payun kana tarangna Nabi Allah Adam alaihi salam. Ieu para malaikat ngalih deui ka payun santosna kitu cik Nabi Adam Gusti sanaos caket kana panon abdi tapi tetep ieu cahaya ka Nabi Muhammad teu katingali ku abdi dialihkeun ku Gusti Allah ka mana kana curug Nabi Allah Adam alaihi. Ditinggalian ku Nabi Adam asal ditingali ta curug nambah gagah nambah hebat nambah sagala maka kareta urang oge pikeun anak Adam umat Rasul lamun hayang gagah ta hirup deuleuan ta eta curug. Ibu-ibu dikusalakeun di loba ditinggal deuleuan ta curug. Pamuda teu payuan curug deuleuan pamuda parawannya kitu di deuleuan ta curug. Ieu mah cik bari bahasa panen urang mah teu hasil kadang-kadang orang lain disalahkeun curug deuleuan. Neuleuh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi di mana neuleuhna emang aya waktuan dina tasawuf awal atawa tasawuf akhir dina amjahna lafaz illallah asyhadu alla ilaha sunnah dat itu ningali cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi intina jelema nu teu gagah lamun sok salat mah kitu beta mah. Tapi jelema kadang nama loba bah aya kitu anu teu salat aya dina sok teu salat aya. Masya Allah ya mas subuh kaberangan dohor di perjalanan asar kerepotan maghrib kecepet isya kamuluran atuh bablas kabeh jika disela sultia kapan mantaro kasolatan khamsah muta'amidan pakod kaparo sing sajalma anu wani ninggalkeun salat 5 waktu ninggalna muta'amidan ngahaja-haja pakod kaparo khawatir bah statusna orang kafir naudzubillah min. Sayyidina Ali radhiyallahu an berbicara bahwa membedakan antara Islam dengan non Islam adalah salat di mana kala jalma sok salat eta Islam khawatir lamun tara salat. Jeung na deui di hiji kampung-kampung mana bae lembur mana bae desa mana bae ulah mun kuloba anu telok salat aya hiji ina saro tadi ka salat ya tadi sabina rajulan min ahlihi wa jiranihi ulah mun kuloba di hiji kampung sapendul anu telok salat eta bakal mawa kagorengan ti jurusan keluarga jeung tatangga kabelah kaler 75 kabelah kidul 75 kabelah timur 75 kabelah barat 75. Maka karena eta bah yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis shalah kaslan ilam yatum wajib nisbat ka pamarentah mencit ka jalma anu tara salat. Pamarentah teh timuli RT sampaikeun ka presiden eta pamarentah karena mencit ka jalma anu telok salat. Kaslan ninggalna ilam yatum lamun diberi tobat tadaikeun timbul pertanyaan kumaha mun pamarentahna telok salat RT na telok salat bencit RT na geus sarua. Terus gitu eta ya Allah yang kumaha derajat martabat jalma anu telok salat maaf bah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hiji sahabat
eta sahabat teh ngagaduhan putra, eta putrana ngagaduhan panyawat ararateul, dibawa ke medis disareatan dijampe bahwa beureun sareatan mun zaman keur dibakar ki obat sagala dijampe eueuh teh cager-cager dugikeun eta sahabat nadar, Gusti lamun anak abdi cager tidak penyakit arateulna kaula nadar bahwa kaula rek nginum rujak tai anjing. Penyakit boga Allah dicagerkeun ku Gusti Allah, cager eta murang kali pudara sahabat teh ngucek kana rujak tai anjing teh dikucek begitu rek dileueut hulap sumpinglah ka Kangjeng Rasul. Cik eta sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Cik Kangjeng Rasul, sahabat aya naon anjeun sasanarieun ka dieu. Waleran cik sahabat Kangjeng abdi teh dengan secara langsung abdi teh ngagaduhan nadar, anak abdi panyakitan, abdi teh nadarna kieu lamun anak abdi cager abdi rek minum rujak teh anjing naon dilaksanakeun cik Rasul da geuning da eta teh nadar salira. Uih deui sahabat ngucek deui kana teh anjing rek dileut hulap deui wae. Dongkap deui ka Kangjeng Rasul, berulang dongkap ka Kangjeng Rasul, titik terakhir cik sahabat Kangjeng aya teu aya jalan etak nginum rujak tai anjing aya teu aya jalan keluarna cik Rasul. Aya sahabat jalan keluarna di lembur anjeun aya eueuh nu telok salat. Laju lamun aya kumaha, lamun hujan tandean tina kentengna caina tandean ku anjeun inum ku anjeun tah eta cai tina kurucudan imah anu telok salat sarua jeung rujak tai anjing. Terus ngaji terus bicara sholat sakalian jeung zakat ayat lagi apa tadi disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat tunaikan zakat lamun geus nisab wajib ngajakat. Jelema geus nisab tapi teu ngajakat maaf sanajan tukang sholat sanajan geus munggah haji ibadah nu lain teu tinggalin eta ibadah lain teu diterima zakat sholatna teu diterima hajina teu diterima sanungtung zakatna teu can dibayar. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kembali kana urusan anu tadi. Ieu cahaya Kangjeng Nabi gancangna cerita bae mah. Ieu cahaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipindah ku Gusti Allah. Titik terakhir di saha napelna di Sayyid Abdullah ramana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Eta dina waktu ada Sayyid Abdullah gagah ka bina-bina ulah-ulah sifatna parawan leutik, ulah-ulah sifatna awewe anu teu can kadu pamagat, ulah-ulah anu barudak keneh sehingga pun nini punya hayalan ku hayang amat kasora berduduk bersanding di pelaminan sama Abdullah gitu eta. Bahkan ti kaum lalaki ge resep ka Abdullah dina waktu harita sehingga pun tiap dinten sareng tiap wengi anu sumping eta surat ka Sayyid Abdullah ngaratus dina waktu harita kabeh mengatakan tentang cinta terhadap Abdullah. Di jurusan awewe anu garara nisbah luar biasa ngaratus eta anu sumping surat ka Sayyid Abdullah. Titik terakhir di koclok ku Sayyid Abdullah surat anu datang dina dinten eta ternyata koceplak anu keluar Ibu Siti Aminah nikah besarang Ibu Siti Aminah geus nikah naon langsung hade teu lila teu geura ngahiji beda jeung urang mapan kacau abah kadang nama ya Allah ya Rabbi nya urang kumaha cenah geus kawin langsung endah atuh endah hak ieu eta mah hak ngan ieu anu teu kawin nu pihulapeun ieu nu teu kawin leres kumaha geus kitu bae ieu aya hiji awewe eta hiji awewe namina Ibu Siti Jubaidah. Eta Siti Jubaidah orang pinter luar biasa, mana pinter mana gelis mana kaya luar biasa. Sampaikan eta Siti Jubaidah saking kupinter mempelajari dua kitab Taurat dan Injil. Sudah diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil bahwa bakal nabi akhir zaman namina bakal Muhammad, ramana bakal Abdullah, ibuna bakal Aminah. Cik Ibu Siti Jubaidah teu kudu Aminah, ibuna aing ge endah gitu eta. Lain Siti Jubaidah anu pernah ngecewakeun Mangsur lain. Kumaha geus kitu eta Siti Jubaidah ngayakeun saimbaran. Cik Ibu Siti Jubaidah sahabat jalmana rek lalaki rek bikang rek kolot rek budak anu bisa ngadatangkeun Abdullah ka dieu mun hayang dibere emas hayang sabaraha kilo, mun hayang dijieun pangkat naon, mun hayang daun pun rupa kari komong ka kaula asal sanggup ngadatangkeun Abdullah. Dina waktu kita berlomba-lomba pan aya duitan jero nak zaman ka dieu nage ka kuarina ge mun aya duitan mah beda geus ari. Banda kabeh dieuna oge lamun diiming ku kitu mah. Leres teh. Kumaha geus kitu mah ganjang aja jeung nu ngaku Abdullah ge loba beureun asana mun kuarita mah kakula-kula ngaku Abdullah
anu mawa kadinya ieu ibu sanes Abdullah. Oh cenah lain ieu mah Abdullah, ieu mah urang sarong ieu mah goreng kieu. Aya nu mawa deui ieu Abdullah ieu. Oh lain cenah ieu mah naon Abdullah Sarif ieu mah. Oh bawanya lain. Titik terakhirna Abdullah dicanak kadinya. Begitu dicanak ieu ibnu sanes anu dimaksud ku ibu ieu teh Abdullah namina. Da geuning leres ieu sok sarira teh kaluar heula kaula rek ngobrol sareng Abdullah. Ngobrol Ibu Siti Jubaidah cik Ibu Siti Jubaidah Kang Abdullah abdi teh di jauh-jauh bakal kadinya deket-deket bakal kadinya. Abdi teh geus babaraha poe babaraha penting teu ngeunah dahar teu ngeunah sare bahwa abdi teh ku hayang amat kasorang diuk di pelaminan ngarendeng jeung Kang Abdullah daek henteu Kang Abdullah ngawin ka abdi. Waleran cik Ibu cik Ki Abdullah neng geulis akang matos gaduh istri. Cik Ibu Siti Jubaidah Kang Abdullah abdi ulah kakar jadikeun anu kadua anu ka-10 abdi siap anu penting ka Abdullah daek henteu ngawin ka abdi. Oh ari kitu mah geulis burunganan akang rek wawartos heula ka istri akang mangga teh teuing jigeura indit didoakeun ku abdi abdi ngantos kasumpinganana. Wih bae Said Abdullah dongkap ka wengi nyarios ka istrina geulis cik Said Abdullah akang marek nikah deui. Waleran cik Ibu Siti Aminah Kang Abdullah bade ka saha nikahna bade ka urang mana sareng ka saha upami akang teu kenging ku abdi dipangmilariankeun upami karik nanyaan abdi tanggung jawab nanyaanana. Ibu osok itu kacaroge tara pernah ibu kasalaki kitu pernah ieu mah ulah-ulah ku kitu kakarak anu nyasan SMS bae kasalaki balik ka masa enggeus acak-acakan. Ayeuna ya salaki jujur ka ibu bebeja cek salaki. Oh sayang, dulu aku pernah bilang padamu bahwa kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidup aku. Bukannya aku tak mampu mencari wanita lain, tapi aku sulit mencari wajah seperti kamu. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang menerang, beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang kusayang. Ranting boleh patah, batu boleh tenggelam, gunung boleh bergundulan, matahari boleh terbit dari sebelah ufuk barat, tapi cintaku padamu tak bisa terpisahkan. Tapi kali ini aku terus terang padamu, aku mau kawin lagi boleh atau tidak. Cik salaki lamun ngomong gitu bebe jare kawin deui ibu rek diidinan da moal atuh rek irha jadi Aminahna. Ibu Siti Aminah mah ibu ya Allah ya Rabbi sampaikan nyarios kacarogena Kang Abdullah bade ka sanikahna bade ka urang mana mun eueuh ku abdi dipangnyarkeun ari rek kawin deui gitu. Ngeun cik Ibu Siti Aminah Kang Abdullah urang tepan rumah tangga suami istri abdi mah teu can pernah sare sareng anu jadi salaki. Maaf dina wengi eta cahaya Kangjeng Nabi Muhammad ngalih lah ti Said Abdullah ka Ibu Siti Aminah. Enjing kene tos bebenah ibu rarawat rek kawin deui tinu kolot berangkat. Mun ibu kira-kira kumaha eta? Urang mah boro-boro ku kitu berangkatlah sasalaman dibulak balik ku istri tercinta jigeura indit dunggal mah ku sok angkat didoakeun ku abdi akangnya muga sing salamet dibulak balik ibu sasalaman rek kawin deui padahal mah rek kawin deui ditinggalikeun bae ku Ibu Siti Aminah sanungtung eta caroge teu can ngalepotna urang oge kitu ibu salaki reka kebon reka sawah reka pasar reka kantor sasalaman ibu bulak balik osok tara kenteing bau lem ge engke kudu mah pan kitu eta ieu urang teh ieu teh pan alakul karimah ieu Rasul teh subari contoh ku urang heuh urang moal bisa tapi saujung tai kukuna mah urang kudu bisa ulak balik engke datang deui salaki ya kudu nama ibu ya kudu nama ye 10 lengkah deui kalebet ka bumi papa ku ibu bari digendeng pandanganana calikeun dina kursi ari gaduh teu gaduh ngampar samak samak teu gaduh palupu urang geus biasa bener teu ngomong nu ngeunaheun ih da geuning kinten-kinten teh capek nya nya urang teh alhamdulillah cenah paling alus susu mah da geuning aya diinum man ku salakina ngeunah eta susu gitu ibu eta nya kedah nama berangkatlah Said Abdullah begitu dongkap ka Ibu Siti Jubaidah. Nah assalamualaikum cik Said Abdullah aya nu ngajawab mah uluk salam tapi Said Abdullah dicuekeun ku kabehan sampaikan Said Abdullah naros Jubaidah ieu teh Kang Abdullah anu ku salira kamari diajak kawin
kumaha walaran Ibu Siti Jubaidah, Abdullah kaula mah hayang geh kamari kieu mah teu hayang. Horengan mah cahaya Kangjeng Rasul geus ngalih tika ti Ibu ti Said Abdullah ka Ibu Siti Amin. Naon ieu Said Abdullah atogan selalu memohon terhadap Jubaidah. Ternyata Said Abdullah teu ngusap berit reman maletud balik ka imah. Beut datang ka imah cik istri tercintana pan Kang Abdullah tos uih deui. Kumawalan Said Abdullah akang teh kutawantun ngantunkeun anu geulis horeng ditolak mentah-mentah. Lalaki tah ngaranna eta. Eta lalaki pan kapan lamun boga kahayang ibu teh atangetkeun bae. Aya nu sok datang ka imah mamarahan we aya. Aya nu kita. Pada gitu. Aya anu luar biasa. Eta awas cekeun eta. Boga kahayang eta. Tah kumaha kana cerita baya. Ngandunglah Ibu Siti Aminah. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شعران على مشهور الأقوال المختلفة المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله. Kangjeng Rasulullah dikandung ibu nembe dua sasi ibu Rasulullah parantos dikantun kudu janten ramana Said Abdullah. Innalillahi wa inna ilaihi, itu adalah kepedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikandung ku Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah teu ngaraos naon-naon, beda jeung hamil urang leres teh. Sabulan oe-oean leres teh. 2 bulan terus nambahan ngaparahan, 3 bulan ngaparahan, kasalaki ge malang kabut bae nu aya. Ngomongna ge kapan kurang pati, kahayangna beh lain-lain. Tengah peuting ka dalam kasalaki ka cenah aing mah hayang rujak ieu kuari nyar salaki mah bari jeung hese ge geus meunang rujak aing mah hayang ge tadi ngomongna kitu eta. Siti Aminah teu ngaraos naon-naon keur waktu ngandungna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi tiap wengi disumpingan ku nabi-nabi anu sanes lewat impenan Ibu Siti Aminah. Kabeh teh para nabi menitipkan bahwa Aminah saha anu dikandung ku salira itu adalah baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dugikeun ka ngalahirna Kangjeng Rasul eta ngalahir ku bailal fajri memeh subuh basadayana teu karaos ku Ibu Siti Aminah. Bahkan dina waktu harita anu poek luar biasa tapi terang caang dina waktu lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke nembus ka negeri Sam eta caangna cahaya dina waktu lahirna Kangjeng Rasulullah. Ulah-ulah barang anu gede, ulah-ulah barang anu bodas, sehingga pun barang anu hideung bari jeung leutik napalna batu hideung saking caangna cahaya dina waktu harita katingali saking caangna cahaya waktu lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Sasawaraan rehe jempling dina waktu harita anu kadangu iwal titing derak-dekna suara malaikat maca tasbih dina waktu lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Menurut sejarah eta Kangjeng Rasul lahirkeun ibu terus ngacung turukna ka luhur bari ngucapkeun Allahu akbar kabira walhamdulillah ka eta kitu ibu basadayana. Beda jeung orok urang leres teh. Ibu Siti Aminah ngalahirkeun teh nyeri teu ngaraos naon-naon. Beda jeung urang ngalahirkeun beuh masyaallah leres teh. Sampaikan ratusan kapan ibu eta urat anu pegat saraf dina waktu ngalahirkeun tarohna ge adalah nyawa leresan teh ibu. Nyeri karaos ku ibu ngalahirkeun. Tilu dinten keneh patuangan terus karaos kumaha kapan cik ibu-ibu teang cenah emang ibu rama geus aya mertua geus diteang ibu bidan geus disadiakeun ku palurah nyi paraji ge geus aya mulai heuheujeunnan. Cik ibu rek ngalahirkeun cik nyi paraji dah ka mana kita ieu masalah kina ieu mah teu di tadi salakina kieu bae kisari panggeukeun awak kana pantau jeung mautan matra mata tapi rasa aja pamajikan arek ngalahirkeun. Gerak kali jeung gerak kali gerak aya naon dengekeun emanya dengekeun yeuh pamajikan kumaneh geus mulai ngaheujeun lamun pamajikan kumaneh ngaheujeun tiup mun-munanana sok kitu tara. Emang kula mah can manggih kitabna masukeun aya wayajibu wayundabu wayusanu teu can manggih wayajuyu teu can ngeun los teuing laksanakeun bae itu-gitu ngabubungah pamajikan bae burungana. Pamajikan ngaheujeun salaki ngaheujeun aing ngalahir heula salaki. Cik pamajikan salaki nage borokosot ngalahir heula salaki. Cik ibu bidan pandak cenah aing mah ieu orok macan kaluar ieu orok geus bau kieu. Cik salakina mah abdi ka toilet heula nya. Ka toilet lompat ka toilet begitu ngaheujeun sakeudeui. Cik nyi paraji geulis inget ka puji muji bae geulis muji muni salah. Assalamualaikum. Cik nyi paraji waalaikumsalam. Ngaheujeun tadi borokosot
naon cik nya dah ka mana salaki neng mah di dieu cenah mah di toilet keneh can kaul gisang geus digeura lumpat deui ka dinya ye dengekeun emak enggal keneh tos ngaos jeung al mukarram Kiai Sarip komentar lamun orok lahir ka alam dia sunah di adanan ceuli belah katuh sunah di komatan ceuli belah kenceh ye anak anjeun paras air ka dia mangga geura adanan ceuli belah katuh komatan ceuli belah kenceh celengkeung di adanan ku bapana adan meni salah cik bapana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cik nya para ajedak aing babaran deui becara kembali kuta-kuta kaca eta ngalahirkan nyeri luar biasa tapi jangan khawatir ibu sesakit apapun yang ibu rasakan lawa doat hamlaha kharajat min dunubiha kayauma waladatha umuha apabila mana awe ngalahirkan walaupun sakit luar biasa taruhna antara hidup dan mati jangan khawatir eta dosa kaweh ibu murag dihampura lir ibarat bayi anu lahir di dalam ibu alhamdulillah tapi bikang loba nu ngalahirkan aya nu disuntik aya nu dikabe aya di nu dikabe aya nanti endah tanyakeun bae ka Abah Kiai endah atawa henteu eta perkara kitu eta imah pel kawe dia kana ku bikang teh kabe sot nasru keraga ka kolong congcong ku kotok-kotok teh gendog-gendog 7 bulan dong na 2 hulu bae orang nyongcong pel kabe salah sasaran nyeri luar biasa tapi ibu Siti Aminah ngalahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu karaos naonan ngeun intina ye intina naon anu dilahirkan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tadi teh kembali kana cirina cinta ka Kangjeng Rasul teh aya 3 hiji iksaru sholawat nyeueurkeun maca sholawat ibu osok tara maca sholawat osok alhamdulillah sadintena ibu sawangina sabaraha wangsulan kengingna teka etang tapi kadang-kadang maca sholawat kesarip aya nu maca sholawat kapaksa mun aya kilat kakarak maca sholawat bulisan Allah begitu tempat cager maca sholawat doang maca puji aya eta maca puji anu kapaksa mun aya lini kakarak daek muji gede lini gede puji leutik lini leutik puji eureun lini eureun aya tai kotok teka kumbah kakarak muji kapaksa teka kumbah ku anak ku incu dina ubin dina teras na palupuh teka kumbah kakarak la ilaha illallah podol kotok di pujian iya baca sholawat ya Allah ya Rabbi itu ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi apalagi bapak baca sholawat di hari Jumat luar biasa bahkan ayat keterangan hadis Rasul man shola alaya yaumal jum'ati samanina maroh gupirolah hudunubu samanina sana cik Kangjeng Rasul sahajalma anu maca sholawat ka kaula dina poe Jumat 80 kali ulah khawatir eta dosa dihampura 80 tahun alhamdulillah kumaha maca salat biasa bae urang di masjid abah berangkat kita ke masjid sebelum kita masuk masjid baca doa dulu Allah maghfirli dzunubi wabtali abwaaba rahmatik sok itu tara bising anu sarua lalu kita masuk masjid sebelum kita duduk sembahyang dulu 2 rakaat usolli sunat tahiyatul masjid sok itu tara lalu nawaitu an atakifa fi hadal masjid baru salam-salaman sesudah salam-salaman baru kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi 80 kali jaminan insyaallah dihampura dosa 80 tahun alhamdulillah luar biasa ya hayang naon pun rubah seueurkeun baca sholawat tani hayang hasil baca sholawat dagang hayang maju baca sholawat jadi pejabat hayang endah beurkeun baca sholawat salawat sok ibu orang itu salawat wihan salatullah salam ala taha rasul salatullah salam ala yasin lamun hayang hasil tani baca sholawat sing beki mulaina ti jam hiji sampai eureun ka janari tawasalna bibis wabil hadil rasul wa kulli mujahidi bi ahlil bad lamun hayang untung dagang baca sholawat sing panjang siang wengi ka 2 bikang bari leungeunna ngopepang salatullah salam ala taha rasul salatullah salam
ala yasin. Mun urang jadi pajabat seueurkeun baca sholawat tiap wengi tos salat hajat sampai eureun ka jam 4. Aman mun pajabat baca seperti kitu mah insyaallah kampung daerah desa ngajadikeun kampung baldatun thayyibatun warabun gapur luar biasa. Insyaallah ieu mah urang pan sok salah kaprah tani teu daek endah orang lain yang disalahkan. Berarti introspeksi diri buah-buah mah diurang keneh penyakit nama dia ibu bahasa dayana. Jadi rek kumaha umur rek pake ngale anak endah insyaallah ulah darapon kadituna anak urang sare urang meunang ganjaran urang mah ngale anak pandarapon dicorok bae karek anak diapung-apung kalau kumaha ngomongna kapan ada kukuk ada waluh ada kacang panjang ngadungkuk di jauh ngadagoan anu nganjang atuh jeung naon nu nganjang di dagoan. Ieu mah kadang nama salaki jadi sasaran anak loba jadi kipeuting eak cuma jeung kakak aing mah kabina penting isi dede aing mah cak sari lecet coba ka aing mah kumaha leo salaki kafir bilik dicakar ku salaki reok deng etah maung salaki disebut maung. Rep anak repeh ngadenge cakaran maung kumaha kapan dialek kumaha mana cik mana niling ning nung gera gede gera jangkung gera sakola ka Bandung gera bisa maraban indung cik bapana di luar kehendak aing kusaha ngalek kitu mending kene baca sholawat urang mah kapan sok isuk-isuk teh bener teh anak ditangkep bae kikian aya omongan eta aya unggut bitung aya unggut bitung aya. Bahasana kieu ibu unggut-unggut iwung bitung sakeureut saparieukeun lamun dua keureut mah teu muat sakeureut saparieukeun sadaya kumaha eta iwung coba ge pan iwung bitung mah cenah gede pan pariuk gede mun tah aya 7 keureut ada leuheung bae kula mah sakeureut dia teu ngaradi eta henteu kitu mah dayang dag mamah nang gedang suku diacungkeun diceklakan ku anak aya deui teh sarip omongna eta ucang angge lebah ditu tapi na aya ucang angge teh aya coba urang akurkeun endah tante eta kecap ucang angge kieu basana ucang-ucang angge-angge mulung muncang ka paranje di lemur abdi mah positif eta paranje kurung ayam bener teu ari di dieu naon coba hage pikiran ku otak nu normal bah mulung muncang ka kurung ayam atuh paling meunang ge tai kotok dia tengah adik kita berarti mending kene baca sholawat anak kiri baca kapan ku mamah nacik mamah assalatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi anak mamah anu gelis hirupna ulah ciriwis ulah doang jurik guris make baju tembong bitis ku hayang diduduk geris niru-niru jiga artis make baju meni ipis hayang kadeuleu kacang buncis set ku bapana ceuk ku bapana cik bapana wassalatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi anak bapa anu gagah hirupna kudu ibadah sangkan hirup tumanina salamet di alam barzah ngeunah ngeunah insyaallah anak orang sare orang menang ganjar saat ku bapak cek ku bapak kolotna cik bapak ai anak lain repeh kalah nambah nabung ngarosan jadi korek bau bako. Ibu bapak nu ikhsar salawat yang pertama ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul nyeueurkeun baca sholawat anu kadua ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ihya usuna ngahirup sun urang sabeu mat Rasul maaf bah kada lama eta kana surah Rasul geus teu beuki nyusul bete hayang nyusur eta nyusur ganjaran luar biasa kadena salat sunah 2 rakaat make nyusur eta leuwih gede daripada salat sunah 70 rakaat make nyusur luar biasa tapi urang geus teu hayang kadang nama nya kadang mah aya tanu kitu eta anu katilu ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul itiba'un nabi nurut lagu lampah jejak lampah Rasulullah sallallahu alaihi dina naonna nurutna dina sagala-galana dagang-dagang nabi usaha-usaha nabi jadi pejabat nabi bahkan rumah tangga nabi urang mah kadang nama lain
dagang darapon urang ngaku urang umat Islam, ngaku urang tersebut umat Rasul, tapi kadang nama jadi pedagang urang mah darapon wani ngurangan kiloan, wani ngurangan takaran. Pancik Gusti Allah kumana Al-Qur'an pawailul lil mutaffifin, maka ari raka wel teh cublukna raka kadangun teh tani na doang tani Rasul muamalah kerja jeung sajabana doang Rasul kumaha urang mah kadang nama jadi petani abrag darapon bah ya Allah ya Rabbi digawe di kebon wani ngeser-ngeser piheuletan digawe di sawah urang mah wani ngistrikan galengan ai ti girang diteplok ai ti hilir disistrik pancik adis Rasul kumaha mandola maqaida sibrin minal ardi tawaqahu min sab'i ardina sing sajalma anu wani ngeser-ngeser kana peuletan urang mun kulga sibrin ukuran sajengkal eta jaga bakal dikongkoyangkeun kana beung eta jalma 7 lapis bumi naudzu bapana turun ka anakna turun deui ka incuna beda doang ngaracun anak jeung incu iya Pak. Sedangkan eta lamun diinget-inget luar biasa eta taneuh bah 7 lapis taneuh 7 lapis bumi ulah mun kakarak 7 lapis bumi kakarak ketebalan sabumi baik salapis eta mun dilempangan 500 tahun datang ke mana eta kuandolnya engke mah dikongkorongkeun ka eta jalma coba ge ya Allah ya Allah tabarakallah rumah tangga Nabi teh doang kumaha punten hiji bae sifat tadi bedakeun ku abdi layadumu tu aman Rasul mah tara nyaca ngagorekeun papaido kana papasak beunang pamajikan ngalem nu aya Rasul mah bahkan kantos salah satu waktu di mana bah eta Rasul mah kapan sumping ti manageh ka masjid heula ti masjid nabi ka bumi beda jeung urang mah ti manageh datang ka imah ti imah teh ka masjid urang bener tante. Begitulah Rasul pulang ke rumah lalu Kangjeng Rasul ka istri tercinta ibu Siti Khadijah al-Kubra si Kangjeng Rasul gelis muncik orang teh mah coba ngadamel kopi damelkeun kopi maaf kesalahan istri ieu mah kesalahan ari sugan teh mah dilebatkeun gula sing horeng uyah dileut ku Kangjeng Rasul dan Rasul nyarios teh nyarios naon istri dan nyarios kumaha Kangjeng kopi karaosna nembe Rasul ngawaler cik Rasul alhamdulillah gelis karaos uyahna ge naon istri Rasul marah henteu bah lain marah tapi istri bukan hanya berlinang air mata tapi bercucuran air mata di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi lamun urang coba misal salaki datang ti kebon ti sawah ti pasar ti kantor datang ka imah haus hayang ngopi neng nok hurung gelis coba jakang mah hayang ngopi dijieunkeun ka majikan misal kesalahan pamajikan sugan tah gula batkeun sing horeng uyah begitu ku salaki ngelel laju aja salaki bener Sarmina kali dia ayo naon cenaka ai dia ngaracun tanah angin polong ngomong teh gitu eta guna gitu asal bae ku dia laju bae pamajikan naik amper cing majikan menan ge ngajangkol sorangan bener tante layadumu tu aman Rasul mataranya teh ngare bapak dokar bapak saya pamajikan ngaleme nu aya nya urang teh sabana mat Rasul alem ta pamajikan ngekeus di mata pira kekeus nama daun tangkil di lembar takokak opat hulu katambah ku cari yang teu goyot katambah deh ku gedang sapas itu make sasa-sasa acan ngeun diuyahan doang salah ki datang ti sawah ti kebon ti kantor ti pasar kapan diuyup ku salaki ngomong sakeun bangsat nok ieu kekeus ku ngeundah-ngeundah teuing jak kamari maka kadahareun teh ati biasa-biasa bae tapi ieu beunang kumaneh laku kumaneh mah muka restoran oge laju bae ka majikan teh ka abi mah diagehan doh ai ku ngeunah eta di alam beneran ku ngeunah eta di alam salaki ge sarua deh heuh cik hukum teh eta hirup hang di alam ku batur teu perluun di alam salaki ge ku majikan mah perluun teh di alam salaki balik ti kebon balik ti sawah kapan kumaha manggul suluh tepiran dipanggul masa dibalang ucing gubrag di balik panto dibuka panto pawon kapan ku istri ngomong naon bangsat kakak eta hurul suluhnya gede nyaga raring tidungus mana kakak ngalana kak heueuh kakak mah abong kutururan bedas laju bae jeung salaki dak jam sabaraha kiwari ne kaluhur deui teh ai ku ngeunah eta di alam ulah sok ngaduhan teu boga otak ka salaki mah maka salaki sahudu teu boga otak teu boga otak di belah ditu pas ini teu boga otak bae ki saripot meh nyaho tatangga meh-mehan pancen kumaha kieu salakina datang ti sawah manggul suluh sedengkeun teh mah juga larang basah gubrag di balik panto dibuka be panto teu ngomong teh leos deui be boga anak we dina neuheur lumpat kadinya katajong suluh gubrag we anak labuh hoang be cerik cik majikan eta ieu tan bapa dia mah neuleuh suluhnya katajong we ku anak labuh nya teh boga otak
salakina lain asup ka paun ibu kalah ka payun canutrung mana kursi butut ngeun hate berjalan kumaha cara hayang males ka pamajikan barang geus kitu aya ide neng kakak mah hayang ngopi der dijieunkeun kopi majikan sot na meja ih kunaon teu anak eta lumpat dewe ka dinya solonton anak lumpat meja katengor ku anak eor deh kopi tabur cing sakira nah dia kumaha cing sakira eta itu anak mah dia mana kopi nya katengor deh anak taburnya teu boga otak tuh ayo layatumu aman ibu layatumu aman intinya ibu sadaya yang harus kita ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya Rasul mah banget izin intina izin ke Allah subhanahu bahkan kantos dina hiji waktu ikang jeung Rasul kabuka bitisna geuneuk Rasul teh izin ke Allah ai urang bah ya Allah ya Rabbi bener teh tingali bikang seperti kumaha bah ya Allah ya alhamdulillah luar biasa ibu-ibu jamaah muludan mah luar biasa tapi kadang-kadang sadang kaimah masing-masing kadang-kadang aya nu wani make terening kaburuan aya leres aurat katingali dan lain sebagainya he ibu-ibu mah eta aurat ulah-ulah nu ieu itu ibu dengekeun je eta buuk katingali salamar begeh kuno endah ngawin adalah lain ku mahram eta wani lamun memeh maot teh katobatan mak daek teh daek eta kudu ngoyok-ngoyokan raka 70 tahun kadenge ku ibu kadenge urang mah pan salah kaprah kanu hajat bege kadang-kadang kanu hajat dionang kanu hajat di urang mah pan kaprah keneh mawa kerecen mawa rantang kerecen jeung rantang di tiungan aya nu nyingjing tuturun ulan nya di dieu duka di dieu mah beneran eta kitu eta sadidal haya Rasulullah mah banget izin intina izin ka Allah subhanahu tapi urang kadang ya Allah ya Rabbi sebagai umat Rasul eta ka izin geus eueuh perhatikan baik-baik orang udah tua giginya udah ompong rambutnya udah putih semua kulitnya geus keriput sok berangkat ke masjid melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu berangkat ke masjid melaksanakan Jumat kadang-kadang masih wani kene pakai kaos oblong berarti apakah teu sah cik hukum tertutup aurat tapi geus tegablek kawirang menghadap Allah subhanahu bari jeung kaos loba gambaran kadang nama dihareup kuradan usim partai ampir unggal tonggong kabeh make kaos koran dibaca jangan salahkan ibu mengandung salahkanlah bapak yang meraburung nang tumpang hareupan di sieta ulah nu gede nu leutik na samping keur salat dihareupeun dibaca bener tante usolli fardul maghrib Allah gajah dodok bener tante ih beneran eta kitu eta ya Allah ya Rabbi pan urang mah salatna acak-acakan keneh bah eta salat sing mata urilang keneh urang bener teh atau aku kitu na teh mah bener urang aku mah eta teu nyalakeun batur mah ku urang karasa bener teh eta menang tung bareupan atuh komo nyaraplak bah ngacaukeun batur anu diburi leres ya ngeser ngadin ieu sesama manusia ieu rasa izin geus eueuh pamajikan teu izin ka salaki anak teu izin ka kol mehan ukuran zaman kieu murid ge teu boga ka izin kana jadi guru ukuran zaman ayeuna leres pamajikan teu boga ka izin ngajarin salaki karang-karang dihareupeun salaki mejus kitu bae santos nama jus ngomong kasala kita nyaka aja tebau oh pejus ieu polong teu tebau geus kitu ngomong deui bae teh nyakanya jauh jelema oh burung salaki dianggap robot kot meuni eueuh jelema di belah itu mah kisarip aya nu pas saya masih akan pejus dong kumaha kitu kieu ibu boga anak leutik sedengkeun loba reungit lamun make obat nyamuk bakar anak demikian takut kena dampak obat nyamuk ternyata beli kolambu pan heueuh ku kitu nama eta kolambu air reungit mah aman ngeun lamun mejus kawalahan dipasang kolambu sarlebet kolambu bapana putrana mamahna datang ka tengah peuting ai pelecus pamajikanna majus salakina goreng bahasa cik salakina ieu mah jubur bedul majus sedangkan kalau diibaratkan dalam sembahyang berjalan 5 waktu antara suami istri itu bagikan imam dan makmum pan eta makmum meureun kumaha dibawa ku imam bener teu Bu pamajikan makmum salaki imam eta makmum meureun kumaha imam leres salat subuh doa kurut ku imam dilagukeun cik imam Allahumma hdina fiman hadait mual salah cik makmum bori amin amin eta getik salakina ieu mah jubur bedul menjus ku majik pamajikanana sugan aing mah moal ka ameu eta ku irung anjing kesrek pas sehat tetangga hampir nyaho kabeh masih akan pejus doang
Iya pamajikan teboga kaisir aja salaki. Anak teboga kaisir kakol sok abah ya Allah ya anak zaman kiwari. Masya Allah lewat bahasa kakol doang kumaha. Ka bapak bokap, ka mamah nyokap, nyol bapak kolot wakaf. Kadang-kadang buka kain teka ukur ku kemampuan kolot bener tante. Kalakuan jeung kapan ya Allah jadi paling-paling nongkrong di pos kamling. Sering ngahehe nu di omega pleh teh inget kapaeh parukna ku malaikat teh di tejeh. Teh jahan malaikat melain kelidanan ka sarjan buka Cimandat Cikalong berjam musti rengkah gunung ajian Pancasila waringin sungsang doang wiro sablang jurus kunyuk lempar buah pukulan matahari lain kelidanan ya makararieu belengan bengkung mata tileng kieu bae kapan ngagemukeun bae kelek meuni kadeu kelek cukrek atuh tata pangantri juga namanya dia kieu ge endah sot endah kitu ge endah sot lawan aya tiluan mitoh haliwat mitoh digeroan bahasana ka dieu nah lawan kurang hiji diuk mitohnya polongo ka mitoh-mitohana teu kebal nyol di RT sarua jeung RT na deui double genep double 5 cekal kumita tutup kumita 7 modal dia mitoha ya Allah ya Rabbi maaf bah eta nu kitu sanajan mangrupakeun hukur lalagaan hukur RT-an hukur lewatan hukur maturan ronda maaf lamun memeh mau takabatan yakin kalau itu bakal ilu ulah double genep double 5 koper bakal nyusul ke belah itu koper double kosong nyusul ka ditu eta jelema ngagoler paeh di kubur Cikoper hei koper nyusul ya nu paling khawatir kiwari bah ya Allah ya Rabbi politik Yahudi geus neurap ka orang-orang Islam bahwa kalau kita mengingat bahasa orang tua kita dulu pernah bilang seperti apa di akhir kemenantu kemudian nanti suatu saat matahari akan terbit di sebelah ufuk barat siloka bahasa kolot-kolot orang pernah ngomong baheula jaga macam mata poe bakal bijil di belah barat ya kiwari geus terbukti segala macam geus bijil di belah barat orang Islam geus dicekok ku orang-orang barat yang bikin orang Islam yang hancur orang barat yang pakai orang Islam yang ngikutin bener tante kunaon ku HP indra sok perhatikan teu pilihan anak sasaha kiwari bah bener teu parawan teu pamuda rek sare ngomeh HP hudang sare ngomeh HP rek dahar ngomeh HP mantas dahar ngomeh HP rek miceun ngomeh HP mantas miceun ngisang heula aku langsung ngomeh HP bener tante apalagi yang 5 perkara salah satunya WhatsApp, YouTube, Google, Facebook, game online itu yang bisa menghancurkan generasi muda bahkan bukan hanya anak muda aki-aki ge kieu keneh main oray-orayan aki-aki polongo tanu kitu aya tante orang barat yang bikin orang Islam yang hancur orang barat yang pakai orang Islam yang ikutin berbentuk pakaian seperti apa ya Allah ya Beki Wali perhatikan baik-baik cewek Rasulil main di jalan sudah berani pakai yuken silepo kamu dapat melihat kelek yang ketembong bulu kelek heotan jika ngegepit anak kotok hidup cik bahasa kolot pakaian dajal kaluhur kadele dadak kahandap kadele bujal nongton sedegagang saruga mari sok perhatikan kadang nama nini moe pare di buruan tuh make kutang-kutang acan cik tetangga sabulang garana bukan aceng me kana poe pare lain cenah eta mah makolot abi horeng mah susu datang kana poe pare kabida-bida ya abah ya Allah ya Rabbi eta pakaian dajal kaluhur kadeledak kana bujal tiluhur geus ngahandapan ti handap geus ngaluhuran ieu pakaian zaman kieu bah lamun diinget-inget sing rapih keneh baheula bener teu baheula mah ku calana ge datang calacut bray buka tahun sabaraha aku lagi pernah make ecut bray kaluhur leutik ka handap gede dipake ku parawan ku pamuda ngaliwat kana tangkal jengkol ngebul kalang jengkol kasapuan ku cut bray ngeser ngadian leungit cut bray datang bray cut bracut begi kaluhur gede ka handap leutik dipake ku pamuda ku parawan munahang modal ganti muka ngeser ngadian deui ieu leungit bray cut datang bray leuheung bray mah ngalodong ti luhur ka handap gede sarua ngeunaheun dipakena ngeunaheun dibukana terus yeuh kiwari leungit bray cut leungit bray kiwari datang cut nah dari cucut lezing apakah cewek tidak boleh pakai lezing silahkan lezing pakai oleh cewek tapi luar nak make nu landung deui ieu mah lezing dipake ku bikang gedut atuh bulu doang kalapa doang leupet loba teh eusi maka karena itu bah ya Allah ya kalau berpakaian seperti itu ditayangkan lewat televisi disiarkan lewat radio media cetak surat kabar kemana-mana bahwa pemerkosaan merajal emang ulah ada sih bikang nunang tangan terus ya Allah bah abi ke kantos uleman kali itu ke pasar juga tau mas ya Allah ya Rabbi abi baru punya anak mobil anak motor gente maling ping bayah abi naik angkot
pan eta angkot mah beda jokna teu seperti mobil bus. Ari mobil bus mah jokna antai-antai ka pangker, ari jok angkot mah penumpang sareng penumpang papayun-payun di lemur aya ka abdi hiji mana nyebut kiai abdi geek becalik pangweun di juru dicalik lagi ke kieu ai teh lila nyol. Nah awewe anu nganggo erok nengah pingping 10 jari di atas lutut 10 jari bawah pantat pan kiai ge sarua aya beungan. Begitu lebat kana mobil aya sugan mereka calik di pinggir kunan ari calik di payuneun pan kabet eta ditingali jadosa teu ditingali aya pan eta hate kaco nah meungpeung meleng ti imbung budak pan kitu dah nya kitu bae mah mah atuh ai peureum teu katingali beuntak dosa akhirna mah pan kiai peureum beuntak. Ibu bapak nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tabu 11 langkung kiai nya mudah-mudahan banyak ibunya bapak sadaya saras berjeng salit keur leres muga-muga aya barokah sareng manfaat keur salah cara sadaya bunga-bunga hiji aya dina hampurana Allah sareng muga-muga sadayana sing tiasa ngaguturkeun sagara hampura kasih madu oge sakitu nya insyaallah di lain waktu urang tiasa ketemu seperti kieu muga-muga urang kabeh ku Gusti sini paranyakeun umur kalian umur anu barokah oge sakitu anu kapiatur kirang jeung langkung nyuhunkeun dihapunten intaha billahi taufiq walhidayah wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.